pamit teh ka Kangjeng. Dek ka mana? Itu dah Harun cobi. Geus beres nanya tuh kadanan mawa. Henteu teman teu kitu nama. Ieu mah urang bae kadanan mawa tuh mun ka kiai ka Kangjeng mah teu hayangan Kangjeng Nabi mah. Urang mah tuh kadanan bari mawa salah ke mawa. Dek ka mana sia? Nyokot itu jang kiai takan geunah. Ieu mah lain, dek ka mana? Guduraan teh ka ditu. Aing dibere teh. Henteu. Emang kiai bahayangna dibere, eta panyakit kiai. Panyakit kiai teh hiji kabitaan ka barang batur komo kana sugi panyakit kiai. Nomor kadua hayang dibere bae. Ieu panyakit kiai panggede-gedena nu mantak angel ka jadi wali. Boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teh panyakitan kiai mah sebenarnya. Ngariung bae hayang berkat atuh goblok. Deuk ira halillahi taala da kabawa paeh ka hayang berkat sia. Geus kolot akan kudu sia. Oh, lah ieu tah ngaleungitkeun eta bae eta masyaallah kan panyakit kiai. Hiji kabitaan ka barang batur, nomor kadua hayang dibere. Sakali deh hayang dibere, sakali deh hayang. Panyakit kiai. Haju deres kan hayang dibere doang mah. Deres. Ieu mah haju teu dibere bendu tolol teh coba. Mantak emang jadi kiai babari ece nu mantak teu baju-baju ge benduan. Kunaon sih nya kiai eta ka aing bangun malengos bae heran aing mah. Pikir goyana pang nanyakeun coba kunaon sih malengos bae ka aing. Tanyakeun babaturan kiai. Hampura ieu mah naon? Si itu jadi lamun eta kiai malengos bae kunaon? Bongana. Gua udah kiai. Ya, jarak keur mencit sapi teh aing teu dibere pingpingna. Masya Allah, aku sebab teu dibere pingping doang bendung. Ya Allah, ya Allah. Ente lulus jadi kiai, mending jadi jawara terus itu. Boleh jadi kiai mending jadi jawara. Aya di lembur mencit korban, hajukan di babag kita. Kebenaran kiai narada muriang di tengah hadiran dibere dan kiai padahal mah rada loba tibatan anu sejen mah setengah kilo aingnya nama 2 kilo gede kan 2 kilo mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak iya di itu mencit korban kiai teh hadir teh ieu mana sia teu boga deg-degan ka kiai mere sakitu. Iya aing kiai goblok. Dicarekan nu bawana dicarekan. Wow, bus paranas celina. Sial tak kiai dibawa deui bae ku inget. Untung enggak tapi barang dibawa deui menang sampai tadi. Tadi sia tak kunaon dibawa deui. Atuh aing dicarekan mah turunkeun ku sia keur masa eutik dibawa deui. Nomor ribut. Anu mawa jeung kiai tolol ribut kabeh. Goblok tak kiai. Iya panyakit kiai ya. Panyakit kiai. Saja nak kiai nah ayalah di dieu ge. Ya Allah, ya Rabb. Tah eta panyakit. Nah, salah keur carita manusia mah kudu ngan ieu mah iraha urang deuk ngaberesan jeung deuk ngabebenah urang sebagai hamba Allah anu dititipan ilmu beusi urang kos kitu. Gegeraan ngalah wudu ka rahasiana yang ngalah wudu set beres ngalah wudu cicing ya Allah ya Rabbi barang nu hina tapi aing ieu bisa jadi hayang bae padahal ngadahar daging teh lain sakali dibere lain sakali ku gara-gara ieu meureun aing kahijab ka Allah ku daging ya Allah ya hampura bisa cager ieu mah lain Pak bejakeun ka panitia. Bawa dibentik dia tuh tunjukkan bejakeun ka panitia. Amos aku mah asyhadu an la ilaha illallah. Nah ieu lah mun ngalah wudu gegeraan dieu ngadep kiblat. Ulah
di ieu wuduna ulah dilap cai wuduna ulah dilap urang kan sok ngalap urut wudu ulah cai wudu mah ulah dilap malah mah nu bagus mah diinum urang urutna teh tah eta deukeut obat sia mah seuri payah jasa obat nya lamun aya umur yang panas ke dokter turun atun teu salah dokter emang penyakit pokos gitu make ramuan can turun kana bae cekolot binahong kan wayana coba neng nahong bener dibikeun sia ieu dibibikeun mah teu daek cager-cager coba neng nahong aju umur yang naji pendek tuh cager ieu nginum neng nahong na we ditah ka dieu caknya mah jelema meureun goblok tah ieu naon kitu ngaranna geus teu cager-cager emang aya can aya cager mah teu jalain obat teu nyagerkeun mah Gusti Allah kunaon ngantak kada wasilah-wasilah jeung sebab ngala wudu mun anak muriang geus ka dokter geus make ramuan geus make udang-daunan teh ngala wudu urut wudu urang tah nu di dieu kana caikeun lamun anu ngecak sorangan bagus namun henteu lamun teh anu ngecak kitu perut urang macagan Fatihah inumkeun asar wudu teh lain anjing Nabi mun gitu ngalayat anu muriang waduh separuh langsung ngala wudu kitu kan kepet set urut kang Nabi tah wuduna kepretkeun kajana mah langsung jago coba kepretkeun urut wuduna misalnya kipu doli muriang misal dilayat ku Haji Pendi haju nyana ngala wudu maningan hudang pun mung dikepret geus diheula bae moing atuh nu manjur ge nu khusu wuduna ai eta aing mah tambah penyakit cak dulu tinggal cak Haji Pendi be husnuzon tuh kakarak dikeprek banget udang teh heula hebat bae kan nya di satu sisi hebat di satu sisi mah eta kitu menghindar tapi kula sering najribah yang cerita jelema aduh cenah kieu geus ka dokter geus ieu mah geus turun-turun panas oh geus menta cenah kai ka kiai aja teu turun sial atuh lah dibejakeun ke teu kamu variasi doang wae teh cager wadun teu bae ngala wudu sing bagus pasana wudu urut wuduna kan eta geus ditajribah sampai insyaallah cepet asar wudu atuh pan urut ibadah nang nita Allah wudu mah makruh urang mun tas wudu dilap makruh ulah dilap antepkeun sagaring-garing tah ieu mah keur carita urang boga penyakit batin Imam Ghazali ku hayang dibere bae batur anu mencit sapi aju urang nu bendu nang meuli batur nu mencit batur aju bere ka urang saeutik ka urang bendu tolong tawak urang je itu berarti kan penyakitan sapi batur nu meulina meuli batur nu mencitna batur uyuhan datang ka urang ge digerakeun nya hatena ku sebab beureun urang dianggap kokoloteun teu aing kokoloteun tah aja urang bendu ku sebab saeutik ge panyakit kan berarti lain terima kasih masyaallah Gusti masih kene digerakeun meureun nya mandak ya Allah ya Rabbi naon deuleunan atuh di aya diri abdi make jeung dikiriman kana bae ya Allah kuduna mah ceuri dianggap sok tahajud meureun abdi nya Gusti padahal mah pun nyahoeun tanya pemajikanana
Urang ka kiai mulai saya tanya pemajikan, "Neng Haji, ai ka haji kumaha eta ai penting sok sah." Subuh ge mun teu dikitu-kitu mah teu udah. Geus soeh berarti. Soeh ya sanad soeh. Nanya ka nyanana mah tuh moal beres. Kiai kumaha tadi penting guludug geus jeleger bohong. Padahal mah kerek nya ada guludug. Tinggal cak adu jauh guludug. Kesalahan. Tah tanyakeun pamajikan Neng Haji, ai ka haji sih kumaha teh penting teh. Masalah naon? Eta sok hudang apa henteu? Hudang di mana? Subuh mun teu dikitu-kitu nya malah mah hadena bae cai aqua di Banjur. Parah. Nah, ieu bencit ya kasunahan-kasunahanna. Padepkeun kana kiblat sunah. Wa ayaqula bismillah. Cek sakaol ulah make Rahman Rahim bismillah. Ulah make bismillahirrahmanirrahim. Aturanana ya Allah. Bismillah. Ulah make Rahman Rahim. Abdul mah ajeuna nek make bismillahirrahmanirrahim mah teu mangga bae. Nek utamana mah geus bismillah. Cek pancena kiai nanggung amat. Sia mah nanggung. Dibere cara segala nanggung segala naon sok leuwih sia. Heran aing boga murid tarolol kabeh. Hiburan ieu soalna nek hujan masalahna ieu. Ai gaji bari hiburan mah kieu. Nah, kumaha emang cenah kieu nu mantak ulah make Rahman Rahim? Baca maknana. Kalawan nyebut jenengan Allah, sifat Allah Ar-Rahman anu maha welas, sifat Allah Ar-Rahim nu maha asih. Aya mencit. Welas asih tah lain. Tuh kan jagoana ulama masyaallah karim. Lamun urang teh dijelaskeun ku ulama, atuh teh hebatna ulama zahirun wa batinan. Ngajelaskeun padahal fikih tapi dilempengkeun teu akur manana. Masa Rahman Rahim menci. Tuh kan oh ya geus bismillah atawa bismillah na kadenge ku ceuli Rahman Rahimna ulah bismillah Rahman Rahimna jerat bismillah atawa ya kan atawa tuh kan pikir mah kos kitu tah can anggeus bismillahirrahmanirrahimna ai ku urang mah kadenge asa ulah kadenge ku umbe. Ya ulama pohara ngabahas tentang kadinya ya Allah ya Rabbi ai ku urang mah masalah aja urang mah kata hubungan sebab Rahman Rahim tapi lamun kadenge ku embe bismillahirrahmanirrahim embe ngadenge Rahman di mana cak embe Rahman Rahim di mana nu maca kula kadenge ku ceuli embe geus bae urang bismillah paling cak embe maca naon sia Ayo pikir teh ada kadinya pembahasanana lah cenah cek saulama kulantaran kagok urang maca bismillah jeung terbiasa bismillahirrahmanirrahim mangga bae ngan teu utama bismillahirrahmanirrahim geus terbiasa doang tah sumuk urang bismillahirrahmanirrahim eta geus terbiasa tuh masalah nu bagus mah bismillahirrahmanirrahim dajer hate abeh bismillah ternyata tamat tapi tekadengian kudu dipencitna kartikan ku urang ya Allah yang mentek dina kitab da wa ayyaqula bismillah masya Allah karim tapi enggeus ulah sok aju ribut di lembur ku sabar sakitu bae bismillahirrahmanirrahim hai ulah keur kadengian aduh bencit jadi ribut gaduh dalil sararia aja saya kiai teh setengah-setengah jadi kiai na kos kitu tah sok aju ngaributkeun
ulah ribet geus bae. Oh bismillahirrahmanirrahim. Pohok meureun husnuzon bae urang. Paling geusna. Tadi macam bismillah diteruskeun pohok. Oh bener. Atuh bismillahirrahmanirrahim. Kan urang geus ngaji di sana pola make rahman-rahim. Lah, terus biasa ini. Oh. Salah. Geus aing mah kulantaran sia aing mencit make bismillahirrahmanirrahim bae. Aing mah ngadahar ka daging. Moal. Pan kitu amat sih moal, maka jeung sia kasalahan malulu. Aing moal ngadahar dagingna. Geus bawa atah jang pamajikan aing. Wah, itu beres. Ya kiai tolol. Jadi sampai kadinya teh pembahasan teh maksudnya hebat amat batur naliti unggal kitab fikih di dituna wa ayyakula bismillah kira teruskeun. Nah, lamun ku urang teu dibahas bismillah pajar terus we lain geus sakitu utamana andai kata dek dilangsungkeun masalah ulah ribut sebab bismillahirrahmanirrahim. Teu maca bismillah ge halal aja cak Kanjeng Nabi qalbu muslimin ismullah fi qalbi kulli muslimin kos jalateun cek hiji cek kiai kidul kan cek kiai nu hiji deui mung eleh kaleh mun aya dua ona mun hiji ngidul nu hiji ngaleh mun kaberan maitna dua ya atuh sia ka ditu aing ka dieu tapi baitna kan hiji cak anu saurang teh kaler henteu kidul utama kaler bae kidul bae kaler bae tak suka urang nangtung tangtungkeun maitna ribut ku urusan kos kieu datang ka pas ini ulah pernah datang ka dieu ka kula Habib walak lantaran kula osok ai sewaktu-waktu kidul kabejakeun meureun ka Habib Jakarta muarah datang ka dieu mawa tukilanana kita kan aduh isi lawan tah ulah ieu kan mun cara pencama geus ateul atuh ateul mun cara pencama geus sayang akhirnya kulantaran nyana jeung muridna terus mereka geus karolot besi isin besi kumaha bawa ke bib sini bib kita ke dalam marah kan itu sini barang ada apa sini maksud ulah kadengin ku muridna sa mobil itu kan duduk bib cokot ku kula tukilan Habib Usman bib ini begini nih makanya saya ngidul satu surah dari guru utama kedua ini ada tukiran dari Habib juga coba baca iya juga ya nah hai Habib mah babari kata asli modal sia oh maksudnya nanggeus nukil itu kan tukilan Habib sorangan ayeuna aya deui Habib Usman menghargai aduh mohon maaf ya Pak Kiai ini buat saya aja saya juga cuma satu fotokopi aja dah iya baru tah eta kan ngeunaheun jeung Habib mah babari marah ge nya mah lamun teh nyaho geus mah babari coba kiai urang salah sama tah nu aing nu bener mah buktina anu ngaharamkeun sapeker geus eleh sababaraha kali teh daek tasbih eta kan ngaranna ego nu kos kitu teh iraha menang jacan orang menang adu sapeker diadukeun jeung urang Sukabumi komo jeung Ki Muhtar jago ngaji jeung Kiai Angsadili baheula Cibeureum atawa Amudrika teu jarago-jarago ngaji atuh moal ayana naonan atuh di kiai-kiai anu kukula disebutkeun tadi mah teh alfiah teh geus dianggap ngaji alfiah geus dianggap ngaji Sulamun Naurok teh tamang saya di kumis. Dah, samsia kudu Jumat teh geus dianggap atuh deuk kumaha mena. Tapi kan can orang taslim nya nanti atuh. Atuh deuk kumaha mempertahankeun salah. Ai nya taslim mah. Eta cara Habib sakitu gagahna galak. Tuh, nunjuk-nunjuk ka kula jangan sembarangan ke ini hukum buat Habib marana nya cowong.
aja jeung murid aduh ieu maksudna ieu beusi engke kukula dilawan kan muridna henteu ngahargai kadinya tah menghargai toel we sini kenapa sini daek cenah meureun di jero hatena mah aing adu masalah di jero duaan meureun ya begini Bib ada tukilan mana ini dari Habib Usman coba Habib yang benar apa ini terserah Habib ini saya menghargai Habib Usman coba rapi iya juga ya waduh mohon maaf dah hebat lah dipentar nggak fotokopi nanti kesini lagi Habib saya fotokopi oh iya itu harita besi kajawan ku murid kan akhirnya datang ke dia seserian murid kayak kagak kok jadi kieu cek jadi jadi mun aya naon data murid menghargai besi kayaknya na pudar eleh didinya kan gitu ya. Jadi aman kan Masya Allah karim nah ieu ulah sok ribut ku sebab baca bismillahirrahmanirrahim teu ditana bismillah berakhir sia mah ulah make rahman rahim kan jadi ribut ulah sarua jeung tadi naon gara nyalakeun mait teu kudu diributkeun atuh urang datang ka dinya saya kiai nu ngidulkeun ieu bae sih ieu mah ulah henteu ulah kiai kon teu berjamaah ka dinya ngidul emang kunaon aing mah bagian ngaler eta kan teu beres eta kos gitu atawa kieu datang ka dinya kiai kon teu berjamaah jeung kiai itu kan kiai Golkar aing kan PDI masa PDI kudu ngamamu ka Golkar tayang eta kan teu beres aya deui kiai teu ngamam moal emang kono PDI aing makan Golkar tuh teu kudu kitulah bab salat bab ibadah teu bab politik ya mah kuari masih kene can bararisa komo kiai nu kakarak nyaina hajuki kitu anak batu kaluhur mah sirungan ka handap malakar katambah ku galede kan hah tunggu nama uang geus ngaji ya ayu sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam maca selawat sunah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahumma sholli ala Muhammad kan kaharti kan kemarin cekel embe iblat tadi tuh urang ngiblat cekel tah bagian gadona tadi geus suku nu katuna antep kan bismillah Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah tapi wala yaqul bismillah wasmi Muhammadin ulah bismillah wasmi Muhammad ulah maca sholawat kudu Allahumma sholli ala Muhammad bismillah Allahumma sholli ala Muhammad dilanjutkan pokok ieu bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad tambahan sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad paling ge lamun embena Muhammadiyah jangan pakai sayyidina dok embena Muhammadiyah ya Allah ya Rabb nah iyalah bismillah ulah make bismillah wasmi Muhammad ulah ya faslun wallahu a'lam